mitra sadaya ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos atu dongeng nu kasangakeun mugi-mugi tiasa dia hiburan pangbeberapa gelebungna angin rawa onom karanganaan Merdeka Permana urang lanjeng deui mangja ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi mangja di mana welingina nu sami-sami ngabandungan dongeng pikaraos ayeuna nincak bagian ka-37 para mitra 37 episode we nya panjang ya dongeng para mitra panjang ya dongengnya mangga hanca we unggal dinten atur nuhun nu para suraya subscribe sareng loncengna nu parantos ieu para mitra nu aya like-na oge sering komentar atur nuhun komentar-komentar mitra sadaya ieu teh hiji tanda yen micinta dongeng atur nuhun sadayana oge kitu micinta dongeng atuh para mitra atur nuhun sakali deui nyangakeun bae gelebungna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana pikaraos ayeuna nincak bagian ka-37 milu jeung ngadangkeun. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana. Nyaeta dina carios gelebugna angin ti rawa ono. Kasugeri kaum dangu Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami nu mika cinta ieu dongeng para wargi sadaya. Harita nyikarsih keukeuh peuteukeuh cenah moal dek ngabeja-bejakeun ka batur anu disebut dosa manehna disebutkeun cenah lain ge Rusia ari kudu diuar-uar mah diuca Aceh kadeungeun. Nyikarsih nyarita teh bari anger eueuriheun. Sedengkeun bimarkona manehna hayang nyaho naon nu jadi latar atawa kasang tukangna pangna nyebutkeun manehna ngarasa boga dosa teh jeung deui salakina sok ngajungjurigan bimarkona nanya deui yeuh teu kudu diuar-uar kami mah ukur hayang nyaho wungkul ari lelemutan salaki maneh teh nyarita naon waktu ngadatangan ka dieu teh nepikeun ka maneh ngarasa yakin yen eta bener salaki maneh cing sok caritakeun geus moal nanyakeun soal dosa ngan ngomong naon waktu harita salaki maneh waktu ngadatangan maneh Karsih ceuk Nyi Markona naleng teh. Nyi Karsih bari ingsreuk-ingsreukan para mitra nya nu mata kami yakin yen nu datang teh Kang Ajali sabab manehna meni apa kana dosa-dosa kami teh tuda. Terus terang jika nu nyaho nepi ka bubuk leutikna naon dosa-dosa kami. Ieu nu jadi pamikir kami teh geuleuh bimarkona. Ceuk Nyi Karsih geus rek ngawiwi wedi ceuri. Ngomong naon cenah salaki maneh teh Nyi Karsih? Sok caritakeun ka kami. Keun aku kami ge moal diuca Aceh ka batur ieu mah. Sakamieun wungkul. Oh, pan kami ge nyaho, ceuk Aki Darum. Lah terus terang si Aki mah moal ngucang Aceh, manehna mah tara bua ieu tara betus Rusia pokona mah. Sok caritakeun Nyai. Keun aya Aki Darum mah teu naon-naon. Sok caritakeun we. Caritakeun we ka bibi ieu, blak-blakan we pokona mah. Ulah aya nu didingding kelir di sidang Siloka. Caritakeun satara basna. Nu jadi kakeuheul Nyai pangpangna mah atawa kahadeulah Nyai. Nyebutkeun ngarasa boga dosa teh. Cek bimarkona tuluy-tuluyan nalengteng. Manehna hayang nyaho naon kasang tukangna. Nu jadi kasang tukangna sababna nyaeta Nyi Karsih nyebutkeun ngarasa boga dosa. Oge salakina sok datang bari jeung salakina nyaho bubuk leutik manehanana cenah boga dosa. Atuh harita ge Nyi Karsih nyarita deui. Salaki kami teh ngagelendeng ka kami teh bebi. Cenah meungeus atuh eureunaan salingkuh teh sabab mun diteruskeun kahareupna berat nanggung akibatna. Kitu cenah aduh Gusti Nu Maha Agung. Aduh bibi kami teh ngarasa dosa. Kaya kieu cuma kajenting paeh we kami teh tuh bibi. Ampun Gusti.
Nyi Karsih para mitra karaka ceurik badilihan. Ceurik beuki tarik para wargi sadaya. Atuh Bimarkonah barang ngadenge nyebutkeun yen cenah nyaeta almarhum salakina teh nu ngajungjurigan datang nyebutkeun ulah dituluykeun salingkuh. Bimarkonah harita bari kerung manehna nanyakeun. Baruk maneh teh geus salingkuh nya Karsih? Salingkuh jeung saha ari maneh Karsih? Ceuk Bimarkonah molotot. Moal dibeja-beja. Bisi itu na wirangan. Itu wirang, kami wirang, kolot-kolot wirang, atuh kabeh jadi walirang, bibi. Cek Nyi Karsih sumegru. Pau atuh walirang mamerenya? Cek Bimarkonah deui. Nya puguh sieun bau kami teh. Jeung tibatan diucap acemakeun we sakamieun wungkul. Omong Nyi Karsih diselang ku sumegru. Sok we atuh rusiahkeun bisi ituna ngarasa wirang mah. Ngan meureunan salakina asa ieu lalaki nu salingkuh jeung maneh teh dina hiji waktu mah pasti didatangan ku lelembutan salaki maneh nyai. Boang ke mah dicekek, boting diseget. Pokona mah kana kitu jigana teh mun ngarah-ngarah teh mangarah meureun. Ceuk Bimarkonah deui. Nyingsieunan ku kareuwas dan nyabae buktina paroman Nyi Karsih. Kontan para mitra ngadak-ngadak jadi roba. Sabada harita Bimarkonah nyarita kitu. Buah-buah cenah lalaki anu geus nyieun salingkuh jeung manehna teh bakal dicekek atawa diseget ku nyaeta lelembutan salakina nu katelaki ajali. Para wargi anu mulia, harita para mitra sabada Nyi Karsih ngadenge ucap-ucapanana Bimarkonah kitu. Nyi Karsih tuluy nyarita. Ulah atuh aceuk ulah karunya mun manehna paeh dicekek mah atuh meureun karunya. Mun sarua manehna geus paeh atuh kami jeung saha engke kami engke. Da manehna teh santeuna we. Ayeuna mah salaki geus eueuh, kami teh pasti we. Mudah-mudahan bisa hirup jeung manehna. Cek Nyi Karsih nungkuk beungeut bari sasamat. Nah atuh kalaka dirusiahkeun. Mending bejakeun we. Ieu, bejakeun supaya lalaki itu taki-taki. Aya paribasa caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket, dina nghareupan balai. Cek Nyi Markonah. Mari caritakeun teh bisi jadi ribut. Mun ku umum diributkeun atuh watir we. Kasih uti anak kami. Meureun ai geus kaboker mah manehna teh bakal nyahueun. Yen salila ieu nu jadi bapana teh lain Kang Ajali, tapi Kang Ujer, bibi. Cek Nyi Karsih kalepasan nyarita para wargi sadaya. Hah? Baruk salila ieu teh maneh geus salingkuh jeung si Ujer? Cek Nyi Markonah ngadadak buncelik para mitra jeung langsung nulak cangkeng. Atuh para mitra angot basa Nyi Karsih ungeuk. Paroma Nyi Markonah beuki reup beureum rai reup geuneuk rai pias jiga beusi atah beuleum lain bobodoan. Bakatku ngarasa keheul luar biasa. Kurang ajar si Ujernya. Dasar lalaki bangka marah. Dasar lalaki miuni ucing. Aya dunungan lunak lene hayang diasih. Dunungan eueuh pulang paling gagancangan. Sia, kurang ajar deuleu. Ceuk Nyi Markonah cumidu. Mireungeuh kitu atuh Nyi Karsih jadi reuwas. Baruk aceuk ge sarua dibogohan ku Kang Ujer. Pokna para mitra sadaya. Harita Nyi Karsih nanya ka Bimarkonah. Montong hayang nyaho. Nganu ece si Ujer deuk ditampiling. Deuk disurilam ku kami tuman. Paingan atuh meus-meus ngarona. Da meureun eta maranan rana meureunnya. Cek Nyi Markonah para mitra.
Bari ngajengkat hasem muru keluar para mitra kontan, teu bebeja deui manehna langsung ngincin meningi Ciprit. Ari Aki Darum, Markona, nanaonan ari maneh? Pat ambek menika gila-gila kitu. Istighfar ai sia kunaon ieu teh daguhan aing Markona. Eta deui samping disingsatkeun. Ayo, geuleuh sia bujur ka deuleu. Cek Aki Darum lumpat. Nyusur Nyi Markona nu mubrut lumpat ti heula. Aki geuwat susulan acek Markona. Ulah sina tepung jeung Kang Ujer bisi banjir getih Aki. Aduh, susulan ka ditu geurah halangan. Cek Nyi Karsi hari weus-weus. Hari Bimarkona harita teh para mitra sadaya bari samping disingsatkeun. Harita ge nafsu ka gila-gila bari nyarita. Awas ya Ujer. Awas ya deuleu. Awas ya. Awas ya. Rasakeun si Ujer. Sajajalan Nyi Markona para mitra uncum ancam. Bari napas ngahega ke bakatingku ambek. Nafsu luar biasa nafsuna meureun para mitra sadaya. Harita ge para mitra sadaya teu kacaturkeun para wargi sadaya di perjalanan. Harita geus anyong ka tempatna. Malah harita langsung Bimarkona nyarita. Kurang ajarnya si Ujer. Dasar miuni ucing sia si bungaok, si loklok si bungaok, si dekok sia, si kadal buntung teh. Si lunguh tutut sia. Siga lunguh siga tutut. Tutut jiga nu lunguh sia tapi sawah sakota kaider kabeh deuleu. Kurang ajar sia. Awas sia rasakeun ye. Sajajalan Nabi Markona ngan hohoak. Lempang gancang bari nyisatkeun samping para mitra sadaya. Bari gogorowokan para wargi sadaya. Nyaeta harita teh kabeneran. Canepi ka imah di jalan keneh ge harita teh geus panggih jeung Ujer. Ujer? Ujer, mana si Ujer? Si Ujer di mana? Mana? Cek Bimarkona gogorowokan di pakarangan. Iya Markona, iya, aya naon gogorowokan atuh? Awas jelema sedeng we. Ka jero atuh daya imah barina ge. Ya aya. Jeung gogorowokan ke resamu geus asa kacan. Uing lapar ya. Cek si Ujer para mitra nu sarua kakara datang ka pangarangan. Lebok tah baralak tah, lebok tah. Lebok tah baralak ku sia deuleu. Cek Nyi Markona bari harita teh para mitra sadaya nunjuk kana baralak nu aya di dinya. Saat baralak teh para mitra suluh tina ieu tina kalapa. Aduh. Sok lebok tah baralak tah ku sia atawa ieu ye bakiak ye. Bari belewar bakiak dibalangkeun. Mun si Ujer teh nyingcet mah bakiak tangtu nenggel kana irungna. Oi. Nabeuleu ari sia? Nah make jeung maledog segala ieu. Supaya aya wae barina oge. Si Ujer molotot reuwas da ujug-ujug di baledog we harita teh para mitra sadaya. Sia nu beureum sia kunyang. Tah lebok tah deuleu. Tah lebok ya halu ya. Ya lebok ya. Tulak panto ya. Lebok ku sia deuleu. Ceuk Bimarkona. Sagala dirawe atuh rek ditenggelekeun kana awak si Ujer para wargi sadaya. Harita teh. Oi. Buah gelo awe teh nya. Aing mah aya wae. Tolong ayo gelo. Ceuk si Ujer para mitra gogorowokan da diudag-udag ku Bimarkona. Sabot kitu kurunyung Jang Dayat, manehna ge reuwaseun mireungeuh Bimarkona amuk-amukan bari mamawa halu para wargi sadaya. Para mitra pamiarsa mangga dongeng urang teraskeun deui. Jang Dayat harita barang datang teh tuluy ngarasa reuwas oge. Lantaran dibejaan ku Ujer majar cenah Bimarkona jadi gelo. Hah? Baru ke Bimarkona gelo? Bang Renda, gajak bantuan ye. Tewak ya cek Markona ye. Bimarkona urang tewak tuh. Aduh, itu Bimarkona jadi gelo. Cek Jang Dayat gogorowokan para mitra sadaya. Harita para mitra sora halu diadu.
meni tak tektok para mitra jiga nuker perang we atuh para wargi lantaran memang harita ge antara manehna jeung Jayat jeung Ujer hapunten sareng Ujer para mitra sadaya papada manehana ge da Ujer mung ditakol ku Halu manehna nahan para mitra sadaya ukar Halu ditinggangkeun belentrang sorana harita teh para wargi ditahan ku Ujer. Sok sia riwani mah perang Halu sia jeung aing sia Markona ceuk si Ujer ngaladenan nafsuna Bimarkona. Atuh Halu jeung Halu diah radu mere para mitra sadaya meuni trong terang harita ge tak trek rok atuh puguh we nu sejen oge harita teh reuwas pang-pang nama para mitra sadaya Dayat nyamperkeun keun Kang Ujer ulah dilayanan ulah saruana atuh sok aya ulah saruana bari lagi jang Dayat pakupis misah nuker perang Halu nya atuh Jang Ujer ulah diancep ulah dilawan keun ancep ayo sok urang ieu urang peruhkeun Mang Lendra milu gogorowokan malah milu ngarejengan si Ujer. Nya tuh udah ulah dilawan atuh Bimarkona teh. Jabarana jabat teu payu deui ceuk Jang Dayat nyelengkeung. Ieu ge sarua ngarejengan awak si Ujer sabab deuk narajang ka hareup. Atuh ku sabab awak si Ujer direjengan bet jadi mengancen para mitra jadi babari pikeun Bimarkona pikeun bak bikbuk neunggelan dada si Ujer meni merekpek. Montong ngahina sia ka aing, mangga nyebutkeun aing rada teu payu sia montong ngahina ka aing deuleu. Ceuk Bimarkona. Haben para mitra merekpek dada si Ujer. Ngan untung we merekpekna teh lain ku Halu tapi ku peureup para mitra sadaya. Ge lain aing nu nya sampe kitu mah sia beureu. Dasar si beureu teh. Tak heula tuh. Aing jadi penasaran nya. Ari sia Markona? Amak menikah gila-gila teh ka aing dumeh naon atuh sia teh? Ceuk si Ujer sanggeus duanana papadamis. Heula. Samemeh nemalan aing deuk tumanya. Ari maneh kadatangan ku jurigna si Ajalin teu? Ceuk Nyi Markona. Teu? Nah kumaha kitu? Ceuk si Ujer kerung. Lain teu, tapi acan sia. Teu isuk bageto sia. Teu bageto tangtung ke deui. Ilaing bakal dijorag ku dedemitna si Ajali deuleu sia. Bakal dicekek sia. Tawa diseget deuleu. Ceuk Nyi Markona ngangkat dua leungeunna jiga nu keur nyingsieunnan budak. Ih, jurig nyingkir seta jingka. Ulah ganggu kanu teu boga dosa. Pokona mah kami mah teu boga dosa. Jurig nyingkir seta jingka. Ceuk si Ujer nungkupan beungeut. Sia legegnya make teu ngaku dosa barina oge. Tuh buktina si Karsih geus diririwaan. Tangtu sakedeung deui ge sia maneh bakal diriwaan sakerun. Ceuk Nyi Markona. Untuk kekerot para mitra sadaya. Ambek nyedak tanaga midak teh lain bobodohan. Dikeun bae da salakina mah ngadatangan pamajikanna tuh wajar we atuh nah. Tapun datangna ka aing dumeh naon atuh? Naon perluna manehna kudu bebeja ka aing perkara eta? Ya, maneh teh kudu bebeja urusan eta mah da urusanana jeung aing mah. Barina ge sajauh-jauh ceuk si Ujer. Perlu si aing ngomong ka sia. Sabab nu boga dosa ka si Ajali teh kudu dijungjurigan sia deuleu. Ceuk Nyi Markona. Baru boga dosa naon Nyi Karsih? Ka salakina. Nepikeun ka dijungjurigan. Ceuk si Ujer kerung halisna para mitra sadaya. Manehna teh. Tuh nya kerung deuleu. Si Karsih geus salingkuh. Geus salingkuh sia. Sia sok pura-pura teu nyaho nya. Nyi Markona kekerot deui bae. Baru Nyi Karsih salingkuh. Salingkuh jeung saha? Si Ujer para mitra kageteun katempona harita teh. Tuh nya. Babongok irungna naplok dina beungeut sia deuleu. Ceuk Nyi Markona tutunjuk kana irung si Ujer. Si Ujer teu karasa ngaragapan kana irungna. Ngan teu kung si lila jadi sewot ambek luar biasa. Gabas ya. Tutudinganan ka aing. Nyaho aing mah teu rumasa deuleu.
Cokna bari nyangangang para mitra. Para wargi anu mulia. Memang para wargi sadaya silih haukna atanapi pagede-gede sora nuker parasea antara Ujera jeung Bimarkona beuki para mitra beuki ragot bae nu pasea teh pada nyaeta para mitra sadaya nya di antara nama ngaranna ge nu pasea atuh pada hayang menang barang si Ujera nyebutkeun gagabah cenah para mitra aing mah teu rumasa. Bari nyarita nyangangang Bimarkona ge tuluy ngajawab deui. Ya, montong diajar nganglek sia bungaok. Sabab si Karsihna cacarita sorangan deuleu. Pokona mah teu dinding clear di sindang siloka belak-belakan nyaritana. Kabeh diuca Aceh sia ka aing, ka Aki Darum. Pokona mah ka jalma pokona mah dirasa rancah mah deuleu nyaho kabeh. Wirang aing teh wirang deuleu. Sia bakal wirang ye. Kabeh bakal wirang barirang sia deuleu. Ceuk Nyi Markona garo-garo teu atil. Ngadenge eta tudingan, boh Jang Dayat, boh Mang Lendra papada neuteup ka Ujer, hayang nyaho nya henteuna, atuh pada neuteup sarupa kitu Ujer beuki ambek wae. Demi aing mah teu rumah sakit kituan bari lagi euy. Teu aing mah teu rumah sakit kituan. Pokna bari rutret ka Jang Dayat jeung ka Mang Lendra. Ke sia dengekeun ye. Dengekeun ye si Uti anak ti saha deuleu. Ceuk Nyi Markona motong omongan. Hor, nya anakna ti Kang Ajali atuh. Emah si Ujer. Geus puguh anak maneh teh. Si Karsihna geus ngaku. Geus ngaku anak sia kujuk geus sia. Ngabudi ucingnya omong Nyi Markona ambekna ka gila-gila para mitra nepikeun ka kekerot untuna jiga deuk ngarekem. Kang Ujer arinya kitu mah tuntong angles atuh karunya mah Aceh Karsih geus kawin karunya ulah dilila-lila raranaan bari nage teu nanaon ayeuna mah da geus eueuh salakina ieu kawin we bari oge. Omong ma para mitra Jang Dayat pipilueun cumarita. Ya, ari sia kudu geus liwat 40 poe deuleu. Omong si Ujer teu dipikir heula. Tuh nya, ayeuna mah sia beuki eces pisan deuleu. Eces. Sia deuleu nu boga dosa teh. Ceuk Nyi Markona. Eces naon? Aing mah nyarita teh soal aturan agama sia. Yen nu tas raranaan 40 poe. Ditas pipisahan jeung salakina kakara wenang dikawin batur deuleu. Tema si Ujer para wargi sadaya. Notos dikandunkeun pupus mah benten deui para wargi, benten deui. Mangga urang teraskeun. Nyi Markona para mitra sadaya nyarita deui. Geuning aing geus 10 tahun raranaan. Sia teu ngareret-reret acan. Geus leuwih ti aturan deuleu. Ceuk Nyi Markona ngadenge kitu ngan ger Jang Dayat jeung Mang Lendra. Sareuserian bari nungkupan bibir para. Naon sia make jeung cerikeun? Tuh si Ujer jeung cerikeun mah. Rana jauh di Arab nu deukeut teu ditoel-toel acan, beleguk teh ngaranna. Ku aing dek dipupulihkeun ye ka juragan bendara supaya si Ujer dionclah tina pagaweanana deuleu. Ceuk Nyi Markona. Ngancam sabot kitu ka pakarangan kurunyung jalma ti luar. Tuh aya Aki Darum ngiringkeun Aceh Karsih jeung Mang Ucioh tuh. Ceuk ceuk Jang Dayat para mitra sadaya. Bari melong kanu anyaran daratang nupang bunga nama Nyi Markona para mitra bunga Amarwata Suta bunga kagiri-giri. Keur maneken ka Ujer kari-kari Nyi Karsihna datang malah dibarengan ku Macioh nyaeta indungna Nyi Karsih. Oge jeung Aki Darum. Harita Aki Darum para mitra sadaya nyarita. Kade halangan da si Markona bisi ngamuk halangan. Aki Darum gogorowokan nitah Nyi Markona di rejengan. Da parantos ngamuk nama tadi kulana.
Ino kari timuruan na nawe nun. Tema jang dayat bari seuri. Naon siya ngomong teh? Waduh ngapuwe dalo. Majar aing timuru. Genah we nya. Asa jadi Arjuna meureun si Ujar teh ditimurukeun mah. Tah mengpung aya si Karsi. Sok ayeuna pepada balaka. Yeuh montong kudu aya nu disumput salindung di sinang siroka ayeuna mah blak-blakan we dalo. Cek Nyi Markona. Melong cecep ka Nyi Karsi. Nah naon atuh nu kudu dibalakakeun jeung ulah disumput salindungkeun teh Markona? Cek Aki Darum ngilu ngariung. Nya Ki. Yeuh, panu saurang geus ngaku, tak kari nu saurang deui keukeuh teu ngangles. Sok sina ngaku tah, si dekok teh supaya urusanana beres-roes lah pokona mah. Ulah pokona mah aya catang supaan, ulah aya gantar kakaitan. Cek Nyi Markona nunjuk kasih. Para mitra pamiarsa, harita para wargi sadaya atuh Aki Darum teh nyarita. Lain sinang aku naon si Ujar teh deuleu Markona? Cek Aki Darum nanya ka Bimarkona para mitra sadaya. Sinang aku we yang geus kalingkuh jeung Nyi Karsi. Temba Nyi Markona keheun. Oh, nya masing nepi ka buluan, belut buluan jang orai jang-jangan gitu lho. Ya, moal ngaku da si Ujar mah teu boga dosa. Malah nyahoeun ge henteu. Tembal Aki Darum jadi ambek ka Nyi Markona. Nah, make kudu dibelaan sagala rupa. Dasar sarua ye, sok sanajan aki-aki ge, lalaki mah kitu lah. Geus puguh di aku pisan ku si Karsi. Sok atuh si Karsi geureunya capek geuleuh. Meh jelas kaayaanana. Bener sia geus salingkuh jeung ngaran si Ujar. Cek Nyi Markona. Atuh Nyi Karsi ungeuk. Tuh dala. Si Karsina ge ungeuk. Nganyakeun. Naon deui nu kudu diuruskeun barina ge? Geus jelas tah si Ujar geus salingkuh jeung Nyi Karsi. Cek Nyi Markona deui. Sumuhun aceuk. Abdi teh rumaos tos salingkuh sareng Kang Ujar. Cek Nyi Karsi. Tuh, Pan. Si Karsina ge bener ngajawab. Namung da sanes Ujar nu ieu nun. Cek Nyi Karsi mungguh bengoh keur Nyi Markona mah para mitra. Oh, wanya Karsi? Cek Nyi Markona ukur kolu nyarita kitu. Oh, sia mah Markona. Ambek we diheulakeun bari can puguh mawa mana nu benerna. Dengekeun sia aing ngaran Ujar di dunya teh ngan hiji-hiji, ha? Tuh di Ciberih aya nu ngaran Ujar, di Nangela ge aya malah duaan. Pon kitu deui yang Ujar urang parigi. Sok atuh Karsi sebutkeun yang ku sia deuleu. Sok Nyai geus salingkuh jeung Ujar nu mana bari oge. Cek Aki Darum. Ngareret ka Nyi Karsi para mitra. Ditanya kitu bari elengehan para mitra Nyi Karsi cumarita. Watos nasib.